Warabi'u etaeun sanes jeung ari nomor kaopatna masih kene ngajelaskeun tentang warnaan dendaan. Warnaan dendaan teh aya anu wajib, warnaan dendaan aya nuku ninggalkeun ayeuna perkara nu wajib atanapi ngalakukeun paharaman. Kewajiban haji naon we? Bisi hilap. Kewajiban haji aya naon wae? Hiji ihram ti miqat. Nah, nu kadua ngabalang jumroh. Nu katiluna dicukur. Tah lamun teu ngalaksanakeun salah siji tinu tilu maka wajib membayar dam, wajib membayar denda. Terus ayeuna anu diharamkeun dina nalika ihram aya sabiji 10. Hiji teu meunang make angoan anu dijahit atanapi dikaput. Kaduana pameget teu kenging nutupan mas, taka istri teu kenging nutupan wajah. Katiluna nging nyisiran, kaopatna nging dicukur, kaopatna nging neuteuk, kalimana nging neuteuk kuku, kagenepna nging nganggo seseungitan, katujuhna nging boboroan. Tah tadi teh ngajelaskeun eta katujuh nging naon boboroan, nging ayeuna ngabunuh binatang. Kadalapanna nging ngalakukeun akad nikah, baik nikahkeun atanapi manehanana nikah. Nomor kasalapanana nging wati, nging WKWK. Nomor kasapuluhna nging ayeuna pantel kulit kalawan nganggo syahwat. Tah sakabehanana lamun dilakukeun, lamun dilanggar etanya nu diharamkeun bieu kari-kari dilakukeun maka wajib mayar dam alias denda. Dendaanana aya tadi nu kahiji aya dendaan anu wajib kusabab ninggalkeun kewajiban, contoh teu ngabalang jumroh. Dendaanana wajib bari netepan kana tartib berurutan nyaeta mencit doma. Lamun teu aya doma maka puasa 10 poe. 3 poe nu aya dina Quran, 3 poe ayeuna ketika di Mekah, 7 poe nadi ketika uih di lemur. Aya di nu kadua tadi lamun dendaan nyaeta lamun ayeuna ngalakukeun dicukur keur ihram kalah dicukur atanapi kalah enak-enakan cara make sesengitan. Dendaanana eta mah pilihan nyaeta sarua. Dendaanana teh jiga tadingan pilihan bisa ayeuna mencit domba atanapi puasa 3 poe. Lamun ayeuna make sesengitan propik teh keur haji ya keur ihram. Kalau keur ihramnya sanes samemeh ihram atau saatos ihram nuju proses ihramna kalau make sesengitan atau anu teu kuku maka pilihanana hiji bisa nguncit doma, nomor kaduana puasa 3 poe, nomor katiluna sodakoh ku 3 so ka genep ayeuna orang miskin. Nu mana saurangna setengah so. Tah ayeuna nu katilu dendaan nu katilu naon ayeuna? Nu katilu atos tadi dendaan nu katilu nyaeta dendaan ketika ayeuna teu bisa ngalaksanakeun wukuf. Da kusabab ayeuna aya anu nyegah di jalanna. Maka itu mah tinggal tahalul laksanakeun umroh terus engke hadiahna ku 1 domba. Tah salajengna dendaan salajengna warabi'u jeung ari nu kaopatna adamu eta dendaan al wajibu nu wajib itu dam. Dan ai di al-hidayah can di jadwal henteu tah. Ari ada nih sawae duaan aing ke wengi saha ajincep mun teh di ditu mah di dieu edannya langsung tos adan teh langsung qomat langsung sunat langsung gitu berjamaah isya wa talisu ya mun aya di ditu kayak di dieu ku ujang gitu pura ada lamun aya di geder tak kuamat kadangnya wasalisu jeung ari nu katiluna warabiu jeung nu kaopatna adamu eta dendaan al wajibu nu wajib itu dam al wajibu an wajib itu dam bikotli soidi kusabab ngabunuh boboroan ke ihram labbaik Allah ya manuk boro we cenah da
lumayan jang di imah tah teu kenging itu ayeuna aya dendaan wajib naon wahwa jeung ari itu hadadam aya hadadam tegas nama eta dendaan teh ala tahjiri eta tetep netepan kana pilih-pilih ala tahjiri eta tetep netepan kana pilih-pilih dendaanana teh pilih-pilih bisa memilih silahkan mau yang mana baina salasatin antara tilu baina salasati umurin antara tilu pirang-pirang urusan baina salasati umurin antara tilu pirang-pirang urusan pilihanana ada berapa ada 3 itu bade milih nu mana mangga si antawis anu tilu eta ingkana lamun bukti naon aswaidu ingkana lamun bukti naon aswaidu boboroanana mimma eta tetep tina perkara lahu eta tetep pikeun itu ma masalun atanapi mislun ari pantar anu mirip masalun ari anu mirip pantarna wa muradu jeung ari maksud bimisli soedi kumisil soed bimisli soedi ku pantarna atanapi kudu mirip jeung boboroan eta ma eta perkara yukoribu mirip atau ngadeukeutan mirip hi kana yukoribu hu kana itu soed yukoribu ngadeukeutan itu ma mirip itu ma hu kana itu soed bisurati dina rupana digantian ku binatang anu sarupa moro manuk suari moro burung onta gantian we ku onta moro sapi ayeuna atanapi moro keledai gantian ayeuna ku sapi nu jiga anu sarupa we kitu sabangsaning mun ayeuna moro sapi kumuningnya sarupa ulah ayeuna moro sapi ayeuna digantiana ku hayam muncitna ku hayam itu teu sarupa jauh wadakaro jeung nyaritakeun sal musannifu ki musannif wadakaro lamun aya sarupaan lamun hewanna eueuh nu sarupa cara naonnya nu sarupaan onta meunya onta naon sarupana jeung naon jarapah jeung burung onta aya manuk suari naon eueuh sarupaan sok wadakaro jeung nyaritakeun sal musannifu ki musannif al awwala kanu hikaiji min hadis salasati tina ieu dendaan anu tilu naon wae tina dendaan anu tilu teh fi qaulihi dina dawuhan ki musannif akhraja al misla minan na'ami tegasna lapad akhraja al misla minan na'ami akhraja ngaluarkeun si jalma al misla kana pantarna nu miripna minan na'ami tina pirang-pirang sato ayuz bahu tegas nama dipeun ayat bahu maklum ayat bahu tegas nama mencit si jalma al misla kana pantarna minan na'ami tina pirang-pirang sato wayatasodaku jeung sedekah si jalma bihi ku itu mislu ala masakinil harami ka pirang-pirang anu miskin di tanah haram ka pirang-pirang nu miskin di tanah haram wa fuqaraihi jeung pirang-pirang nu fakir di tanah haram jelema miskin jelema nu fakir di tanah haram minimal gaduh mobil mah jelema fakir miskin di tanah haram mah da loba mobil menang mulungan sabab lamun ayeuna mobil ruksak ya Arab jelema beunghar mobilna ruksak geus teu diomean tapi dipikeun dibikeun ruksak saeutik oge gitu da mahal keneh ngomean daripada meuli mending meuli dino anyar baleunghar tapi loba anu miskin oge nya lah cara anu loba anu miskin teh anu daragang buah nya anu daragang di pasar itu kategorina kategori miskin anak atanapi anu gawena teh ngepelan naon Masjidil Haram ngepelan ieu gawe di hotel itu kategori miskin tabikeun ka eta anu dagang roti itu banyak tabikeun ka eta jadi nomor kahiji dendaanana naon pilih-pilih nu kahiji nyaeta mencit
tina sasatoan anu samisilna. Contoh naon ya ieu praktekna. Fayajibu maka wajib fi qatlin nu'amati dina ngabunuh manuk suari. Bahasa kolotna, bahasa logatna kitu Sunda. Fi qatlin nu'amati dina ngabunuh manuk suari. Ropik ngabunuh manuk suari teh garis miring karti burung onta. Nu jiga ontanya burung onta nu badag. Burung onta tah wajib lamun arina ropik misalkan keur ihram ngabunuh manuk suari nu badag lain manuk nu hiber burung onta maka naon badanatun naon badanatun onta lintuh coba nu miripna eta onta lintuh wajib ayeuna muncul duh mahal onta lintuh teh ayeuna mungkin ratusan jutanya nepi kana 100 juta mah 70-an leuwih wapi bakoril wahsi jeung dina ngabunuh sapi leuweung sapi liar maksudna wapi bakoril wahsi jeung ngabunuh dina sapi liar wahimarihi jeung keledai sanes kedelai kacang kedelai wahimarihi jeung keledaina itu wahsi wahimarihi jeung keledaina itu wahsi jika kuda naon bakorotun sapi mencit sapi dasar warupan naon bakorotun sapi sejenis wapil gojali jeung dina mencit dina ngabunuh kijang mencek wapil gojali jeung dina ngabunuh kijang naon anjun cempe kambing naon anjun kambing doma dasar wa kijang mada rada leutik tarik lompatna geuningan nu tanukna alus tanukna teh aya tangkean aya cabangan tanuk teh kieu kasarwana jeung doma eta mah teu jeung sapi maka doma mencitna wa baqiyatu suwari ladi jeung ari sasesana tina pirang-pirang gambaran hewan wa baqiyatu suwari ladi jeung ari sasesana tina pirang-pirang gambaran hewan lahu eta tetep pikeun aladi lahu eta tetep pikeun aladi mislun ari pantarna mislun ari nu miripna minana ami tina pirang-pirang hewan sato minana ami tina pirang-pirang sato madkuratun eta nu dicaritakeun fil mutawwalati dina pirang-pirang kitab anu panjang pembahasanana wadakaro jeung nyaritakeun sa musannif puasania kana dendaan anu kadua asania kana dendaan anu kadua fi qouli dina dawuhan ki musannif kahiji kan tadi dendaanana lamun ropik ayeuna taon lamun ropik ngabunuh sasatoan ketika ihram naon dendaanana kahiji mencit anu mirip tina eta sasatoan kadua atawa milihnya bade eta mangga atanu ieu ropik teh moal mencit tapi au qawama atawa ngahargakeun au qawama atawa ngarega itu si muhrim si jalma kana itu mislu ayil misla tegas nama kana pantarna ayil misla tegas nama kana hewan pantarna bidarohimaku pirang-pirang dirham biki mati makata kalawan harga kota Mekah yaumal ikhraji dina poenan ngaluarkeun dendam ropik ayeuna tahun 2023 ayeuna kalah ketika ihram kalah ngabunuh sasatoan kari-kari abi ek dendaanana moal ayeuna mencit sasatoanana moal nu mirip satoanna tapi abi mah erek ngahargakeun contoh kawajibanna teh ngabunuh onta berarti ayeuna ontanya maka ropik teh ayeuna alim ngamencit onta maka hargakeun we eta onta sabaraha harga tahun harita tahun 2000 ulah harga baheula tapi kudu harga tahun harita ketika ropik ngalanggarna wastaro geus dihargakeun teh misalkan contoh onta teh hargana 70 juta geus eta 70 juta tah geus kumaha tah nu 70 juta eta wastaro jeung meuli si jalma biki mati kalawan hargana itu misli nu 70 juta eta beulikeun to aman kana dahareun beulikeun kana tuangan eta 70 juta teh dahareun kumaha mujajian anu nyukupkeun itu toam
mujajian anu nyukupkeun itu to'am fil fitrati dina zakat fitrah fil fitrah dina zakat fitrah naon tuangeun anu nyukupkeun zakat fitrah nya beas gitu mun di Indonesia mah wa tasadaqo jeung sodaqo itu si jalma wa tasadaqo jeung sodaqo itu si jalma bihiku itu to'am sodaqohkeun eta to'am teh bagikeun eta beas teh nu 70 jutaan beas sabaraha ton lumayan bagikeun ka ala masa kinil haromi ka pirang-pirang jalmi miskin tanah haram ala masa kinil haromi ka pirang-pirang jalmi miskin di tanah haram di kota haram wa fuqaraihi jeung pirang-pirang jalmi fakir di itu haram wa fuqaraihi jeung pirang-pirang jalmi fakir di itu haram bagikeun idaratkeun wa dakaro jeung nyaritakeun sa musannifu ki musannif asalisa kana anu katilu wa dakaro jeung nyaritakeun sa musannifu ki musannif asalisa kana anu katilu fi qauli dina dauhan ki musannif fi qauli dina dauhan ki musannif au somma angkulimuddin yauman tegasna lapad eta au somma atawa puasa si jalma tah nu katilu ya pilihan katilu hiji mencit kaduana ngahargakeun terus ayeuna beulikeun kana dahareun bagikeun ka fakir miskin katiluna naon tah pilihan yang ketiga au somma atawa puasa si jalma au somma atawa puasa si jalma angkulimudin tina saban-saban samud angkulimudin tina saban-saban samud yauman kana sapoe yauman kana puasa sapoe contohna teh eta teh misalkeun 100 mudeun berarti puasana sabaraha poe 100 poe wah ieu mah bakal loba nya puasa pain bakia maka lamun tetep pain bakia maka lamun nyesa atawa tetep naon akolu paling saeutik naon akolu nu paling saeutik min mudin tina samud soma maka puasa si jalma anhu tina itu akol yauman kana sapoe contoh tadi misalkeun ieu teh aya 100,5 mud puasana sabaraha poe 100 poe jadi setengah teh dihitung hiji setengah mud dihitung sapoe gitu nya ropik teh misalkan kewajiban mayar mud tadi kan dihargakeun ku ropik teh dihargakeun si onta teh damu ayeuna mencit onta dihargakeun we mung meuli kadaharan hayang ku puasa sok hargakeun misalkan kewajiban teh 88,5 mud berarti puasana sabaraha poe 100 poe kabab anu 0,5 eta nu satengah mud eta dihitung 1 poe kitu maksudna pilihan mangga bade nu mana wa ingkana jeung lamun bukti nah lamun aya pantarna nya lamun nu diborok ku ropik teh aya jenisna aya anu sarupana kumaha lamun ayeuna nu dibunuh ku ropikna teh nu eueuh sarupana wa ingkana jeung lamun bukti naon asoedu boboroanana mimma eta tetep tina perkara lamis lata aya pantar eta maujud lahu pikeun itu ma payutahayyaru maka dimenangkeun milih si jalma payutahayyaru maka dimenangkeun milih si jalma baina amroini antara dua perkara dakaro nyaritakeun huma kana itu amroini sal musannif ki musannif fi qauli dina dawuhan ki musannif akhraja biki mati itu aman au soma angkulimudin yauman jadi nu kadua jeung nu katilun tadi nu kahiji mah mencit kan tah piceun ayeuna mencitna da teu mangih ayeuna hewan anu sarua nah jadi lamun ayeuna ropik ngabunuh hewan anu sarua na cara ngabunuh naon contohna nu eueuh sarwana eueuh rupana lamun ayeuna ngabunuh sasatoan naam teh ingon-ingon maka ahroja maka ngaluarkeun itu si japi kolina ahroja teh lapar ahroja ngaluarkeun si jalma biki matiku hargana itu ma to aman kana kadaharan wa tasadaqo jeung sedekah itu si jalma bihiku itu to'am contoh ieu nya
Contoh misalkan ngabunuh ayeuna toke contohna teh. Maka sok we sabaraha hargana toke. Toke itu kan mahal. Toke itu hampir 15 juta di Indonesia sabaraha? 2 juta. Tokena tapi toke anu alus. Ausoma atawa puasa si jalma. Ausoma atawa puasa si jalma angkulimudin tina saban-saban samud. Angkulimudin tina saban-saban samud yauman kana sapoe wain bakia jeung lamun tetep lamun nyesa non aqalu nu saeutik non aqalu nu saeutik bin mudin tina samud setengah teh tadi contohna soma maka puasa jalma anhu tina itu aqal yauman kana sapoe wal khamisu jeung ari nu kalimana adamu eta dendaan al wajibun wajib itu dam dendaan anu wajib bil wati ku sabab eco min akilin ti jalma nu berakal amidin anu ngahaja alimin anu nyaho bitarimi kana haramna eco ieu na ayeuna euy sadendaanana nyaeta sawaun ari hukum eta nu sarua jamaah nah ngajam masih muhrim jamanu ihram fi kubulin dina lawang payun au duburin atau dina lawang pengker ngaji mana bade lawang payun bade lawang pengker sarua eta menang dendaan wajib dendana teh kama barina tetep sapertoskeun keterangan sabako narima teh heula itu mah naon atuh dendaanana wahwa jeung ari itu dam ai hadad damu tegas nama ieu dendaan al wajibun wajib ieu dam ala tartibi tetep netepan kana tartib wajibu maka wajib tartibnya ulah ayeuna teu bisa milih tapi usahakeun nu pertama heula wajibu maka wajib bihi kaitu si muhrim awalan dina mimitina yang pertama dia harus membayar denda naon badanatun onta lintuh kudu ayeuna mujid onta lamun ngalakukeun wati teh ontana nu kumaha jalu bikang watutlaku jeung dimutlakeun itu badana ala dakari kana jalu wal ungsa jeung kana bikang minalibil tina onta eta marek onta jalu onta bikang tah kakarek lamun teu mangih onta piraku teu mangih onta di Arab lamun teu mangih onta fa ilam yajid maka lamun teu mangih si itu muhrim kana itu badanah fa baqaratun maka kusapi maka wajib non baqaratun sapi maka mencit naon sapi lamun teu meunang lamun temendakan fa ilam yajid maka lamun temendakan itu si muhrim kana itu baqarah pasabun maka wajib naon sabun 7 rupa naon sabun 7 siki minal gonami tina domba maka wajib mencit sabaraha 7 domba mun sapi 7 dombe na Pailam yajid maka lamun temendakan deui domana ge Pailam yajid maka lamun temendakan si muhrim kana itu sabun kana 7 domat domana ge qawama maka ngaharga itu si muhrim al badanata kana onta nulintuh al badanata kana onta badanah bidarohi maku pirang-pirang dirham duit tina emasnya baheula di ditu ayeuna mah ku rupiah atawa ku real bidarohi maku pirang-pirang dirham bisi'ri makata kalawan harga na kota Mekah waqtal wujubi dina waktu wajib harita maka tahun 2002 contoh ngalanggarna 2023 maka harga onta nulintuh tahun 2023 berapa 50 juta maka wayahna hargakeun berarti 50 juta kewajiban dendaana teh terus nu eta 50 juta dikumahakeun wastaro jeung meuli itu si muhrim biki matiha ku hargana itu badanah
Wastaro jeung meuli si muhrim bikimati keluargana itu badanah to aman kana kadaharan wa tasaddaqo jeung nyedakohkeun itu si muhrim bihi ku itu to'am ala masakinil harami ka pirang-pirang jalmi miskin di tanah haram wa fuqaraihi jeung pirang-pirang nu fakir di tanah haram sedekahkeun beulikeun 50 juta kana beas kana nasi kebuli tangke bagikeun ayeuna ka orang-orang miskin di ditu. Wala takdiro jeung taya ukuran pasti eta maujud piladi dina tuangan engke taparukan lombana urang nya nasi kebulinya ame bisa nasi kebuli kayak beasna kurang meuli dabe lasanes beas kieu nasi kebuli mah beasna beas anu panjang beas India ayang kayak orang bade moal mun bade moal lamun moal mah tuh beas biasa we ulah nasi kebuli babari padahal mah tinggal diasup tinggal jika ngaliwat gitu ngaliwat tapi diasupan samara si liwetna teh jadi we nasi kebuli gitu tangkena ieu rencang nama naon jeung naon rencang dagingna dikumbah bebas wala takdiro jeung teu aya ukuran pasti eta maujud piladi dina tuangan yudpa'u dipasrahkeun itu aladi likuli pakirin pikeun saban-saban jalmi pakir pakirin pikeun saban-saban jalmi pakir daya ukuran pastinya dina tuangan dipasrahkeun ka jalma pakinah henteu kudu misalkan saurangna sakmud saurangna henteu pek we kumaha ropik misalkan misalkan ayeuna ka si A mah merena sakarung ka si B merena sa bebas walau tasaddaqo jeung lamun sedekah itu si muhrim naon bidarohimi ku pirang-pirang dirham lam yujiji maka henteu nyukupkeun itu sedekah ka itu si muhrim cek Robi teh mung ribet mung balanya heula langsung we duitna dibagikeun nya dibagikeun ka si E ka si H ka si Z ka si D ka kabehan pokona mah contohna teh dibagikeun maka henteu bisa nyukupkeun langsung ku artos mah tapi kudu naon dipeserkeun kana naon heula kana mamun Pailam yajid maka lamun temendakan itu si muhrim to aman kana pailam yajid maka lamun temendakan si muhrim to aman kana kadaharan jadi ulah ku duit lamun temen atuh da kumaha teu aya tuangan soma maka puasa itu si muhrim wayahna soma maka puasa itu si muhrim angkuli mudin tina saban-saban samudna yauman kana sapoe wa'lam jeung kudu ninga anjeun muhatab guer muayyan wa'lam jeung kudu ninga anjeun sawae jalma anal hadiah kana saya kosna hadiah alak ismaini eta tetep netepan kana dua bagian hadiah itu terbagi dua ahaduhuma nuari kahiji tina itu kismaini ma eta hadiah kana bukti itu ma an ihsorin tina sabab ihsor non ihsor teh kacegah tina wukuf manya poe non ihsor teh kacegah tina wukuf teu ngalaksanakeun wukuf sabab aya nu nyegah contoh banjir lah nu nyegahna kan teu bisa cicing ka dinya contoh ayeuna gempa contoh naon ayeuna aya begal aya
Naon itu tuh namanya aya satogala. Tah maka itu kan wajib naon hadiah. Wahada jeung ari itu mah hadiahna wahada jeung ari itu mah layajibu eta wajib layajibu eta teu wajib wahada jeung ari itu hadiah layajibu wahada jeung ari itu mah layajibu eta teu wajib naon ba'tuhu ngirimkeun itu mah naon ba'tuhu ngirimkeun itu mah ilal harami ka tanah haram ilal harami ka tanah haram teu wajib eta hadiahna dikirimkeun ka negeri Mekah hadiahna teh bepuncitan teh tapi bal yudbahu balik ta dipencit itu mak bal yudbahu balik ta dipencit itu mak hadiah teh pi maudhi'il ihsari dina tempat karingkusna pi maudhi'il dina tempat kacegahna di dinya harita keneh wasani jeung ari nu kaduana al hadyu eta hadiah al hadyu eta hadiah al wajibun wajib itu hadyu al wajibun wajib itu hadyu bisa babi tarki wajibin ku sabab ninggalkeun anu wajib bisa babi tarki wajibin ku sabab ninggalkeun anu wajib cara henteu ayeuna ngalaksanakeun mikot henteu ngalaksanakeun jumroh henteu ngalaksanakeun dicukur maka hadiahna aupa li haromin atanapi ku sabab migawe paharaman anu 10 teh aupa li haromin atau ku sabab migawe kaharaman diseungit atanapi boborohan teh wayah tasu jeung narima tangtu wayah tahsu jeung narima tangtu naon dabuhu mencitna itu hadyu al wajib wa asani teh naon dabuhu mencitna itu hadyu bil harami di tanah haram tah lamun ngalakukan pelanggaran teu ngalaksanakeun kewajiban haji jeung teu kalah ngalaksanakeun paharaman ihram maka hadiahna teh wajib dipencitna di mana di tanah haram di Mekah. Wada karo nyarita jeung nyaritakeun sa musannif ki musannif pi hada kana ieu wayah tasu bi qauli dina dawad ke musannif wala yujji uhul hadiah tegasna malapad wala yujji uhul hadiah wala yujji jeung teu nyukupkeun wala yujji jeung teu nyukupkeun kana itu si muhrim wala jeung teu nyukupkeun ka itu si murim naon al hadyu hadiah wala jeung teu nyukupkeun naon alitamu mere kadaharan wala jeung teu nyukupkeun naon alitamu mere kadaharan bil harami angin di tanah haram kecuali di tanah haram naon tanah haram teh nya Mekah Madinah ge termasuk wa aqallu ma jadi hadiahna ja'atana mere kadaharan teh kudu didinya di tanah haram wa aqallu ma jeung ari batas minimal tina perkara wa qaluma jeung ari batas minimal tina perkara yujji nyukupkeun itu mah ai sipai aya teh yujji nyukupkeun itu mah an ayad pa eta yen masrahkeun itu si muhrim ayad pa eta yen masrahkeun itu si muhrim al hadiah kana hadiah ila salasati masakin kana katilu pirang-pirang miskin au fuqara atanapi au fuqara atau pirang-pirang fakir minimal katilu orang miskin atau tilu orang fakir gitu nu diberekna teh nu dibere hadiahna waju jiji ujung nyukupkeun hu ka itu si murim naon aya sumayen puasa itu si murim naon aya sumayen puasa itu si muhrim hai susah dinasa kira-kira karep itu si muhrim hai susah dinasa kira-kira karep itu si muhrim min haramin tina tanah haram wa au ghairi atawa salianti itu haram tuh lamun teu maka puasa nu tadi teh puasa 10 hari lamun ngalanggar teh ngalaksanakeun paharaman make seungitan kan puasa berhari 10 hari di tanah haram 3 poe di Indonesia sabaraha 7 hari wala ya jujud jeung teu meunang naon qatlu sayyidil harami mencit boborohan tanah haram naon qatlu sayyidil harami mencit boborohan tanah haram mencit satotan di tanah haram walau kana sok sanajan bukti itu si muhrim mukrohan eta anu dipaksa
mukrohan anu dipaksa alal qatli kana ngabunuhna sok sanajan dipaksa walau ahrama jeung lamun ihram si muhrim walau ahrama jeung lamun ihram si muhrim sumajunna tuluy gelo si muhrim sumajunna atau ajana mangga sumajunna tuluy gelo si muhrim zaman ihram teh ihram terus ayeuna kalah gelo keur ihramna teh pakotala kulantaran gelo pakotala tuluy ngabunuh itu si muhrim pakotala tuluy ngabunuh si muhrim soidan kana boboroan lam yadman maka teu katempuhan teu katempuhan teu nanggung si muhrim kana itu soed fil adhari cekaul anu leuwih dohir fil adhari cekaul adhar da gelo ngabunuhna maka teu wajib dam wala yajuju jeung teu meunang naon qat sajarihi wala yajuju jeung teu meunang naon qat sajarihi motongkeun kana tatangkalan haram naon qat sajarihi motongkeun kana tatangkalan haram ulah dibawa adat kebiasaan di lemur topik kan ayeuna lamun ayeuna di lemur kan lamun leuleumpangan teh aya tangkal naon ayeuna sampul peti gitu balik di BPI wae leumpang kan di gituan hayu keur leumpang teh nyabutan naon ayeuna tatangkalan sok geura ayeuna komo di lemur ya mah di lemur di deka itu lamun keur leumpang teh loba tatangkalan wah dicoket dipotongkeun tah ulah dibawa budaya eta teh keur ka ayeuna ke tanah haram ayeuna aya tangkal korma aya tangkal naon deui anggur kismis dan lain-lain nging di ayeuna di candak watad temenangnya hukumna wayadmanu jeung katempuhan itu si muhrim nanggung wayadmanu jeung katempuhan itu si muhrim asajarotal kabirota kana tangkal nu gede asajarotal kabirota kana tangkal nu gede bibakorotin ku sapi wajib mencit sapi misalkan tongkal korma nu gede kalah ayeuna dipotongkeun maka wajib mencit sapi wasogirota jeung tangkal leutik kumaha lamun ayeuna mah motongkeunna tangkal anu leutik masih kene alit kene kormana teh nah maka dendaanana bisatin ku domba mencit domba kulun nu ari saban-saban suwiji kulun anu ari saban-saban suwiji min huma anu tetep kulun tina baqarah jeung syat min huma anu tetep kulun tina baqarah jeung syat bisipatil udhiyati eta tetep kalawan sifat kurban bisipatil udhiyati tetep kalawan sifat kurban lamun citna teh kudu ayeuna doma jeung sapina teh kudu nu sah dipake kurban nyaeta anu lalintuh kaduana nu penyakitan salajengna walaya juju jeung teu meunang ayadon deui naon qatun motong wala jeung teu meunang naon qal'u nabatil harami nyabut kana pirang-pirang jajadian tanah haram pelakan naon di ditu misalkan aya jajadian naon pare atau napi jajadian tomat naon teu yang dicabut teu yang dipotongkeun sami nu tadi matangka aya jajadian si sami teu meunang aladi anu layastan bitun temlak hukana itu aladi sanasu manusa tapi jajadian anu teu meunang dicanak teh jajadian anu teu dipelak contohna teh aya di ditu jajadian naon sanes jukut mah boleh aya jajadian naon anu sok tumbuh tanpa dipelak lobanya cecenet naon deui supa balyan butuh balik ta jadi itu aladi balyan butuh balik ta itu aladi sing bener aya patungan teh balyan butuh balik ta jadi itu aladi balyan butuh balik ta jadi itu aladi binafsi kudirina itu aladi balik ta jadi dengan sendiri kumaha lamun jukut amal hasisu anapon ari jujukutan
amal hasisu anapun ari jujukutan al yabisu anu garing ayabisu anu garing adapun jujukutan anu garing paya juju maka eta wajeje paya juju maka eta menang naon qot motongkeun kana itu hasis naon qot motongkeun kana itu hasis menang aya jujukutan mal lakol ngan teu menang menang dipotongkeun ngan lakol teu menang naon kol nyabut kana itu hasis dirabut kenging eta mah la jeung teu meunang naon kol nyabut kana itu hasis wal muhillu nah kayak teh umroh ek ngarit atuh wal muhillu jeung ari jalma anu halal wal muhillu jeung ari jalma anu halal teh maksudna cirian bisa teu kaharti wal muhillu jeung ari jalma anu halal teh anu keur teu ihram wa muhilu jeung ari jalma nu keur teu ihram wa muhilu jeung jalma nu halal anu naon anu halal teh nu keur teu ihram hartosna sateu acan ihram atanapi satos ihram geus beres ihramna caricing we geuningan tah eta mah jalma nu geus halal anu geus teu keur ihram bidomil mimi atawa urang ditu sendiri pedagang kan teu ihram bidomil mimi kalawan didomahkeun mimna mu dibaca mu ayeul halal tegasna halal wa muhrimu jeung jalmi anu ihram wa muhrimu jeung jalmi anu ihram teh jalmi anu haram naon haram ngalakukeun paharaman ihram gitu pidalikal hukmi sabiki dina eta hukum anu ti heula pidalikal hukmi dina eta hukum asabiki nu ti heula dieu anu teu meunang ayeuna boboroan teu meunang naon ayeuna cubat cabut kana jujukutan kana jajadian kana tetangkalan sawaun eta anu sarua sajen ge ulah sarua geus beres ihram ge walamma parogo jeung dina samangsa beres walamma parogo jeung dina samangsa beres sa musannif min muamalatil khaliqi tina muamalah jeung makhluk min muamalatil khaliqi tina muamalah jeung Allah kitu na makhluk min muamalatil khaliqi tina muamalah jeung Allah kan muamalah jeung Allah anu geus dibahas teh tuh geus sabaraha geus satengahna can saparapatna ya geus halaman sabaraha di dinya 33 halaman dina kitab hidup eta teh muamalah jeung Allah ibadah teh wahya jeung ari itu muamalatul khaliq wahya jeung muamalah teh atuh gawe jeung Allah berinteraksi bertransaksi jeung Allah wahya jeung ari itu muamalatul khaliq al ibadatu eta pirang-pirang ibadah sok ti awal geus itu percaya buka deui ti awal wudu terus deui salat suci ngabersihkeun najis terus puasa zakat terus naon deui teh haji itu muamalah jeung saha jeung Gusti Allah nyaeta ibadah berarti 33 halaman eta ubudiyah fikih tentang ibadah maka ayeuna ngajelaskeun naon pasal salajengna kitab salajengna akhoda maka ngalap musannif fi muamalatil khalaiqi dina pirang-pirang muamalah transaksi sareng pirang-pirang makhluk fi muamalatil khalaiqi dina pirang-pirang muamalah jeung pirang-pirang makhluk ayeuna mah rek ngajelaskeun muamalah mal makhluk mal khalqi nyata bagian tentang muamalah jual beli nu kararitu ayeuna mah ngabahasna faqala maka nyarios ki musannif jadi sing ieu dina otak teh sing kabagi nu Fathul Qorib nu dicekel kitab teh sing kabagi ameh kabayang tentang ubudiyah 33 halaman ya 33 halaman kabengkar itu tentang ubudiyah dibagi dimimitina tentang ngabahas ayeuna wawadahan, ngabahas ayeuna acuk, ngabahas ayeuna siwak, ngabahas cai, ngabahas suci, wudu, terus nepikeun ka salat, pangbatalanna, puasa sunah sagala rupa nepikeun ka haji. Eta 30 halaman sing kabayang sing ka konsep dina mastaka teh. Ta ayeuna salajengna kitab Wah Kamil Buyui. Bagian ayeuna mah bagian tentang transaksi sanes jeung Allah tapi jeung manusia cara jual beli, nginjem, penitipan barang, terus teh pesan, indens, COD dan lain-lain, riba, terus ayeuna investasi, kerjasama dan lain-lain. Itu kan muamalah sareng sajeng makhluk. Tadi bahas ku fikih oge da kudu bener hablum minallah na kudu bener hablum minanas na oge kudu bener secara vertikal dan horizontal kita harus bagus. Kitab Wah Kamil Buyui ari ieu eta kitab pirang-pirang hukum jual beli, pirang-pirang
jual beli. Kita bawa kamil buyu ya ieu eta. Kita nerangkeun pirang-pirang hukum jual beli. Jual beli mah halal. Nu haram riba. Ayat Al-Qur'anna wa ahallallahul bai'a. Kumaha? Al-Baqarah piraku can kaliwatan? Al-Baqarah kan eta wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Piraku can kaliwatan Al-Baqarah. Wa ghairiha jeung salianti itu buyu. Wa ghairiha jeung salianti itu buyu. Minal muamalati tina pirang-pirang muamalah, minal muamalati tina pirang-pirang muamalah transaksi. Ka kirodin ari contona eta tetep sapertoskeun kirod. Ka kirodin ari contona eta tetep sapertoskeun kirod investasi. Naon kirod teh? Investasi. Kakirodin ari contona eta tetep sapertoskeun kirod. Naon kirod teh? Investasi. Itu aya paslun pihak kamil kirod. Dapul maliki malan lil amili ya malupihi waribul mali bae namanya investasi teh. Masrahkeun jalma nu boga harta wajaje kan seueur artosna. Dipasrahkeun misalkeun ka Mang Upi, tah Mang Upi abdi masrahkeun 5 juta. Engke ku Mang Upi pek wae ek dianggo usaha naon wae. Rek dagang ayeuna tahu bulat silahkan. Dagang naon wae. Engke ngan bagi ieu non batina engke urang dipresentasikan. Nah, aya batina ka kuring oge cek wajaje teh. Tina setiap sehari misalkan sabaraha persen jang wajajena. Nah, itu kan investasi, menanam modal kan gitu. Kirod ngaranna, engke aya dijelaskeun. Kada ulah gagabahnya ieu dina masalah jual beli. Aya pasal-pasal tertentuna seueur. Wasyirkatin jeung kerjasama, wasyirkatin jeung kerjasama. Itu mah bagi hasil kerjasama. Wal buyu jeung ari buyu pirang-pirang jual beli. Wal buyu jeung ari lapad buyu, lapadna jam'u bai'in eta jama tina lapad be. Wal bai'u jeung ari be lugatan cek bahasa muqabalatu syai'in eta nukeurkeun hiji perkara. Muqabalatu syai'in eta nukeurkeun hiji perkara. Bisai'in ku perkara sejen. Bisai'in ku perkara sejen. Nukeurkeun jadi cek bahasa mah nukeurkeun perkara ku perkara sejen. Naon teh? Barter. Itu zaman ayeuna zaman baheula, zaman peradaban umat dulu itu barter. Can aya uang kertas, can aya uang logam. Nenek moyang Ropik bala barter, boga hui, hayang beas, tukerkeun hui kana naon? Beas. Da usahana hui, ieu na melakna melak hui. Pada walama kaasup, naon mah perkara laesa lain itu mah bimalin ku harta kahomrin ari contona eta tetep sapertoskeun teh gelas. Tah ayeuna kulantaran ngaran be ceuk lugot teh nyaeta nukeurkeun perkara kana perkara sejen, maka salianti anu dianggap harta oge itu termasuk B. Contoh nu teu dianggap harta naon? Contoh batu kan teu dianggap harta, teu bisa diharta. Batu anu ngagalolet kitu. Ropik boga misalkeun ayeuna kenteng atau ulah kenteng atau nu teu berharga naon teu berharga. Kai misalkan gular goler. Yuh tukeran, tah itu adalah B cek lugot. Ngan cek piki mah lain eta nu dimaksud. Wa masar anjing anapun cek agama cek pikih ya. Paah sanuma maka eta maka ari nupang saena tina patokan. Paah sanuma maka ari nupang saena tina patokan. Kila diucapkeun itu mah. Fita ripihi dina matokanan B. Maka ari pangalusna patokan tentang jual beli teh innahu
Innahu eta sayaktosna itu be. Innahu eta sayaktosna itu be. Singkat talar ya, cirian patokan jual beli ameh teu salah hidup jual belina. Tamliku ainin maliyatin bimuawadatin biidnin syar'iyyin aw tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamanin maliyin. So kumaha? Tamliku ainin maliyatin bimuawadatin biidnin syar'iyyin aw tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamanin maliyin. Itu jawab beli. Tamliku ainin eta ngamilikeun benda. Tamliku ainin eta ngamilikeun benda. Maliyatin anu bangsa harta itu ain. Nu berharga berarti maliyatin anu bangsa harta itu ain. Nu berharga. Ngamilikeun benda nu berharga. Anu bisa dijadikeun anu bisa dijadikan benda anu berharga. Contoh misalkan ayeuna HP, kopiah, sarung, jualan naon eta? Benda anu berharga anu bisa jadi duit. Bimuawadatin kalawan silih tukeran. Bimuawadatin kalawan silih tukeran. Ayana muawadhah silih tukeran. Ayana iwad ditukerkeun. Nya tukeran tadi teh contona beas ditukerkeun kana naon? Kana hui, kana beas deui. Atanapi ku duit aya zaman ayeuna mah. Biidnin syar'iyyin kalawan idin syara. Berarti lamun ayeuna tadi khomer itu bukan benda nu berharga, tapi benda nu hina itu mah. Tidak bisa dikatakan benda yang berharga. Kemenang berarti itu sah hukumna jual beli khomer. Sabab bukan ainin maliyah. Sabab itu biidnin syar'iyyin. Memang bisa berharga, mungkin khomer itu bisa jadi duit, tapi biidnin syar'iyyin teu aya idin syara. Biidnin syar'iyyin ieu mah jual beli mah ceuk agama biidnin syar'iyyin kudu aya izin syara. Izin anu bangsa agama. Jadi jual beli khomer itu haram hukumna. Teu sah hukumna oge haram hukumna jual belina. Cacak jual belina hungkul. Aw tamliku manfaatin atawa ngamilikeun kamanfaatan. Aw tamliku manfaatin atawa ngamilikeun kamanfaatan. Ngamilikeun kamanfaatan. Mubahatin anu dimeunangkeun. Mubahatin anu dimeunangkeun. Naon ngamilikeun kamanfaatan mubahatin anu dimeunangkeun itu manfaat. Naon? Kuot tak atanapi pulsa. Itu manfaatna anu bisa diala lain bendana. Aya bendana tuh bentukannya pulsa jin. Tapi bisa dianggap naonna manfaat. Bahkan itu mah cenah cek sapaliman teu bisa kagolongkeun jual beli. Itu mah kagolongkeunana teh kana naon ngaranna teh silih bikeun we kitu. Silih bikeun konter mikeun pulsa, urang mikeun duit. Ulah disebutkeun jual beli. Cek sapalina kol. Contoh deui anu manfaatna naon? Benda anu bisa dia pake manfaatna hungkul tapi lain ngamilikeun keseluruhanna benda. Cara contohna teh menyewakan. Cara contohna naon? Menyewakeun. Contoh Mang Eni. Mang Eni ayeuna nyewakeun motor. Cik ari motorna dimilikeun teu ka tah ieu pek motor. Di kepemilikan seutuhna motor tetapi ngala naon hungkul kamangfaatana eta motor bisa dipake na hungkul sapoeun 20.000. Nah, itu contohna. Oke, diharapin contoh masing-masing. Alat takbidi barina jual beli itu alat takbidi. Bari netepan kana takbid salawas. Nah,
Alat tabid dibanding temakan sawis. Lamun ayeuna kepemilikan, lamun kepemilikan benda atanapi pulsa teh anu tadi mah kemanfaatan, token listrik dan lain-lain. Kepemilikan benda tersebut harus alat takbid. Lamun tadi lamun penyewaan ya, itu ada hukum tertentu. Ngaranna nyaeta ijaroh. Transaksi tertentu, tidak termasuk transaksi B. Nah, harus naon alat takbid kade kudu salawasna eta teh dipimilik atawa dimangpaat. Ayeuna ropik maser pulpen hitek 55.000 rupiah. Tah eta pulpen hitek teh ulah dibawa deui ku Ujang. Ulah dibawa deui teu meunang. Da kudu takbid, kudu atawa teu meunang muaqotah. Contohna teh ropik meser pulpen hitek cek Ujang teh kieu. Engke balik, engke mun geus beres, mun geus beres 20 Ramadan balikeun deui eta hitekna padahal geus dibeli teu sah jual belina kitu teh. Tapi enggak we meuli mah geus hak kepemilikan alat takbid. Salawasna eta jadi milik saharopi. Kunaon tah meulina? Bisa manin ku harga. Bisa manin ku harga. Mali nu bangsa harta. Mali nu bangsa harta. Tanapi anu dipandang berharga. Nyaku duit. Abi bade ku daun teu tiasa. Ku kertas, ku koran teu tiasa, tapi kudu dipandang duit. Di urang naon nu dipandang harta, nu dipandang ayeuna berharganya. Ta artos di urang mah. Di itu real. Atanapi peso. Di India mah pesonya. Ayeuna di Malaysia naon ringgit. Di Singapura dolar. Saperti gitu. Pakhoroja maka keluar, naon keluar teh maksudna bimuawadatin kulapad muawadoh. Bimuawadatin kulapad muawadoh naon alqardu ngahutangkeun. Naon alqardu ngahutangkeun. Maka teu meunang ngahutang teu meunang. Maka ngahutangkeun itu bukan termasuk jual beli. Sabab teu tuker menukar ngahutangkeun makan nginjem hungkul, tukar hungkul. Teu jeung menukarna. Nginjem hungkul. Wa biidnin syar'iin wa jeung dikecualikeun biidnin syar'iin ku bahasa idnin syar'iin. Aya idin ti agama. Regulasina dalam ayeuna agama. Nah, naon ariba uriba? Naon ariba uriba? Maka riba mah itu bukan termasuk jual beli. Rentenir teh kosipa atanapi bang sila, bang emok. Wadakhola jeung asup pimanfaatin dina kamangfaatan, pimangfaatin dina kamangfaatan tamliku hakil binai. Naon tamliku hakil binai ngamilikeun hak ngabangun. Tamliku hakil binai ngamilikeun hak ngabangun. Itu dina kamangfaatan. Sok Anda boleh ngabangun di ieu taneuh. Gitu. Nah itu jual beli. Jadi meuli taneuh. Waraja jeung kaluar kaplingnya tamliku hakil binai teh kapling lamun zaman ayeuna mah di perumahan bade pesen sabaraha kapling di kapling di kota-kota sok nu ieu jang misalkan dibeli 100 juta ieu 100 juta nangke geus boga kapling silakan Anda berhak membangun di atas kapling tersebut bangun we imah macana samiliareun atanapi 100 juta engke we jual engke teh jadi mahal engke teh. Itu tak bisnisna orang kaya sebetulnya gitu. Kapling perumahan. Aya perumahan anyar teh langsung abi pesen 5 kapling. Engke pas dijual teh batian sabaraha ratus jutaan. Waraja jeung kaluar bisa manil ujrati. Ku bahas bisa manin gitunya. Bisa manil ku bahasa saman harga. Bisa min ku bahasa saman harga. Naon al ujratu buruh ongkos, naon ujratu ujruh. Non ujratu ujrah buruh ongkos fil ijarati dina akan sewa menyewa. Fil ijarati dina akan sewa menyewa. Nah, ari akan sewa menyewa lain merekeun harga tapi eta mah ngaburuhan sewa menyewa mah. Topik misalkan nyewa baju renang ayeuna sabaraha 10.000 eta saya jual beli. Eta mah akan sewa menyewa. Baina gaduhin baju renang. Painah maka saya kosna itu ujroh. Painah maka saya kosna itu ujroh. Lah tuh sama eta teu di ngaranan.
Lah tuh sama eta tadi ngaranna ujroh samanan ku ngaran harga. Tadi ngaranna naon harga. Tos abu yuk ada pirang-pirang jual beli. Salah satu Asia eta aya tilu pirang-pirang perkara. Jual beli teh sabaraha? Tilu. Aduh hari nu kahijina tina itu talata. Bai'u ainin eta ngajual benda musyahadatin anu kasaksi itu ain. Jam sabaraha ayeuna? 14.16. Dia geus sakumaha saeutiknya. Kagok tanu kana riba. Gancangkeun siap-siap ngebut. Ai hadiratin tegas nama anu hadir nu kasaksi. Paja ijun maka eta meunang hukumna. Hese digancangkeun da bisi can ngarti. Jual beli anu kasaksi benda anu katingali eta hukumna meunang meser kudu nu katingali itu meunang hukumna. Kudu musyahadah. Ida wajadat di mana-mana, ida wujidat di mana-mana dipendakan naon asyurutu pirang-pirang syaratna min kaunil mabi'i tina kabuktosan barangna min kaunil mabi'i tina kabuktosan barangna tohiron eta anu suci tohiron tan suci berarti teu meunang jual beli najis kotoran domba kotoran naon itu teu meunang ulah jual beli eta mah ulah ku jual beli mah meuli ayana pupuk domba kotoran itu kan najis itu teu meunang dijual belikan haram hukumna mungtapaan anu anu bisa dialap manfaat tah syarat-syaratna teh eta hiji kudu suci benda na teh dua mungtapian anu bisa dialap manfaat naon bihi tumabe nu bisa dialap manfaat ayeuna meuli benda tapi paeh benda na teh teu bisa dialap manfaat itu teu kenging meuli HP ayeuna misalkeun 1 juta tapi teu bisa dipake itu teu kenging kulantaran teu kenging mata kumpulkeun ketos ngaos makduron tur eta anu ayeuna dikawasakeun alat taslimi makduron tur anu dikawasakeun eta nu dikawasakeun alat taslimi kana dipasrahkeunana itu mabi alat taslimi kana dipasrahkeunana itu mabi kudu mampu untuk ayeuna dipasrahkeunana ulah ayeuna milik batur makan teu bisa dipasrahkeun lil akidi eta tetep pikeun jalma nu akad lil akidi eta tetep pikeun jalma nu akad alaihi kana itu mabe alaikan itu mabe wilayatun ari kekuasaan wilayatun ari penguasaan wala buda jeung teu meunang teh ta maujud fil mabi'i dina jual beli naon min ijabin wa qabulin ayana ijab qabul wajib dalam transaksi jual beli itu harus ada naon ijab qabul ijab naon ijab bahasa lagi ijab qabul ijab bola terus qabul ijabnya eta ti pedagang eta kumaha nyanggakeun ieu barang itu naon ngesebutna ijab kade dina Sunda teu apa bahasa ijab si pedagang kade si pedagangnya ijab terus engke qabul mah narima sok kumaha nyanggakeun teh ti saha ti pedagang ijab nyanggakeun ieu naon ieu teh misalkeun larutan nyanggakeun ieu larutanna langsung cukup sakitu ge nyangakeun ieu larutana ropi we nu meserna kumaha qabul nampi kana larutana tos cekap sakitu itu ijab kok qabul nyanggakeun larutan ceuk si tukang warung ceuk si ayeuna saya teh pembeli nampi tos itu adalah ijab qabul sah we itu jual beli cara aya dina akad tikah we ankah tuka wa jawajtuka nikahkeun abdi jeung ngawinkeun abdi qabil tuh cukup gitu pal awalu makarinu kahijina naon kahijina ijab cirian atuh pal awalu makari ijab kaqaulil bai eta tetep sapertoskeun ucapan jalma anu ngajual tuh nya bahasana ge jalma nu ngaju kaqaulil bai eta tetep saperti jalma nu ngajual awil qaimi atawa jalmi anu ngadeg awil qaimi atau jalmi anu ngadeg makomahu dina tempatna itu bai makomahu dina tempatna itu bai saha jalma nu ngadeg dina tempatna bai wakil contoh tuh pangjualkeun ieu
wakil. Kumaha cenah ngucapkeunana bi atuka wa malak tuka bikada. Geus bieu Sundana mah nyangakeun bi tuka ngajual kuring ka anjeun. Wah lila tuh ngobrol gitu mah ngajual kuring ka anjeun. Bi tu ngajual kuring ka anjeun kan dina bahasa Arab mah bi tuka dina Sundana mah naon nyangga wa malak tu jeung ta ieu wa malak tu jeung ngamilikeun kuring ka anjeun wa malak tu jeung ngamilikeun kuring ka anjeun bikada kana ieu barang bikada kana ieu barang nyangakeun itu teh bi tuka wa malak tuka teh nyanggakeun ieu barang wasani jeung ari nu kaduana qabul wasani jeung ari qabul ka qaulil mustari eta tetep sapertoskeun ucapan jalma nu meuli ka qaulil mustari eta tetep sapertoskeun ucapan jalma nu meuli ieu mah kumaha qabul awil qaimi atawa jalma anu nampi anu ngadeg awil qaimi atawa jalma anu ngadeg maka mau dina tempatna itu mustari atawa jalma anu nyicingan dina posisi mustari jalma anu ngawakilan jig pangmeserkeun pangyanakeun tah kumaha lapadna is taroetu wa tamallaqtu istaroetu meuli kuring istaroetu meser kuring atawa wa tamallaqtu nampi kepemilikan abdi naon teh nampi wa tamallaqtu jeung nampi kepemilikan abdi wa tamallaqtu jeung nampi kepemilikan wanahuma jeung saumpami lapad wanahuma jeung saumpami lapad istaroetu wa tamallaqtu wasani jadi nu kahijina saat jual beli teh bendana naon nu kahiji benda lamun benda anu ieu naon benda anu kasaksi hiji kudu suci dua kudu bisa dialap mangpaat berfungsi aya fungsina ulah anu teu aya fungsina nu katilu kudu kawasa kanggo dipasrahkeunan nana alias milik manehanana syaratna oge kudu aya naon kudu aya ijab qabul ijab ti saha penjual nyanggakeun teh qabul ti saha pembeli nampi teh wasani jeung ari nu kaduana minal asyai tina pirang-pirang perkara bai'u syai'in eta ngajual hiji perkara bai'u syai'in eta ngajual hiji perkara mausupin anu disifatan mausupin anu disifatan itu bidzimati dina pertanggungan wa yusama jeung dingaranan naon hada ieu bai'u wa yusama jeung dingaranan bai'u hada ieu bai'u bisalami ku akad salam naon teh pemesanan indeks order akad salam teh cirian pemesanan pesen urang teh nya pesen order PO lain BO cara kumaha tah eta mah bai'u syai'in mausupin fidzimah ngajual perkara ku anu disifatan dina pertanggungan contoh kieu pik abdi pesen nu sapertoskeun kieu tah disifatan pik abdi pesen nu sapertoskeun kieu nya kan topik teh teu mawa barangna berarti lain barang anu kasaksi tadi mah nu kahiji barang anu kasaksi langsung sah jual belina tah ieu mah pik abdi pesen nu kieu nya itek nu kieu nya oh muhun ini teh topik teh atawa neangan nyanak heula ka mana heula kayak dikirim COD keun atanapi dikirim di online keun kumaha nah ieu artosna nah itu adalah naon akad salam akad lamun cek Sunda nama tulis timpah akad naon timpah ieu abdi timpah artos 1 juta abdi hoyong pesen anu rupana anu kieu spekna kieu memorina sakieu daya pacuna sakieu RAM-na sakieu nah maka datang nah lamun ayeuna mah meureunan pesen ayeuna dina online nya sok saha nu bade pesen tah itu adalah bai'u syai'in mausupin bidzimmah jual beli perkara anu disifatan dina pertanggungan hukum kumaha hukumna pajaidun maka eta nu meunang hukumna syarat idza wujidat di mana-mana dipendakan fi dina itu naon asifatu sifat alama bari netepan kana perkara usipa disifatan itu bihi kuituma min sifati salami tina pirang-pirang sifatan akad timpah
min sifat disalami tina pirang-pirang sifatan akan timpah al atiyati nu bakal datang itu sifat min pasli salami dina pasal tentang salam. Nanti ada syarat-syarat tertentu dina pasal tentang timpah. Wasalisu jeung ari nu katiluna bai'u aini goibatin eta jual beli benda bai'u ainin eta jual beli benda goibatin anu gaib itu ain goibatin anu gaib jual beli benda anu gaib nu eueuh lam tusyahad anu teu disaksikeun lam tusyahad anu teu disaksikeun teu disaksian teu katingali itu si ain lil mutaakidaini pikeun jama anu akadua fil akidaini pikeun jama anu akadua palaya juju maka eta teu meunang naon bayuha ngajual kana itu ain goibah naon bayuha ngajual yana itu ain goibah matak tadi teh jual beli pulsa itu hukumna tidak sah karena pulsa itu barang anu gaib. Nah, taya netepan kana kaul ieu anu ngategorikeun jual beli pulsa itu teu sah. Sabab barangna gaib teu kasaksi, mana barangna? Mun jual beli kertas mah, jual beli voucherna kertasna itu sah. Nya jual beli kartu, ulah bahasana jual beli kartos teu. Dari pulsa mah gaib, ari kartu mah aya katinggalikan. Jual beli kertas, jual beli voucher mah aya. Matak bahasana jual beli ulah jual beli naon? Da jual beli pulsa mah teu sah. Naon sababna aya pulsana goibah teu katingali teu pulsa teu barang tadi. Matak jual belina jual beli kartu. Nah, matak ke aya masalah merek mah dina counter mah jual belinya mah ngan ke pas ayeuna transaksi mun hayang jual beli ya aya alternatif lain mun hayang jual beli maka abdi ngagaleuh ieu kartu nu ieu. Nah, tos we. Eta kartuna mah kumaha maneh we dimangpaatkeun da pasti mangpaatlin diasupkeun kana HP diaktifkeun kan jadi online biasa ayeuna jaringan. Artosnya jadi meserna kitu, abdi meser pulsa sanes. Tapi meser kartu gitu. Kumaha eta pengisian pulsa, nah eta mah sanes ulah jual beli bahasana. Ulah meser pulsa. Tapi naon bahasana? Itu masihkeun pulsa, abdi masihkeun naon? Jadi ulah ayeuna ical galeuh eta bahasa nyuhunkeun pulsa. Nyuhunkeun pulsa 5.000. Kewe urang ayeuna masihan. Jadi eta mah barang bere biasa gitu. Kartos teh. Nah, cara jual beli anu najis kan tadi teu meunang. Ayeuna sementara orang butuh jangan gemuk, butuh pupuk, sementara pupuk nate tina tadi domba. Kan jual beli najis kan haram teu meunang tadi kan teu meunang. Syarat nate kan kudu suci, kudu naon deui, kudu bisa diapangpaat, kudu kawasa dipasarkeunna. Ieu najis. Kumaha atuh carana? Tah solusina maka saling ayeuna kasih, saling helahna teh kitu. Nya ulah abdi meser pupuk taneh tapi mang abdi nyuhunkeun pupuk sabaraha? Sakarung cek si emangna teh mangga capek cara kok ieu pupuk sakarung. Oh nun atuh mang ieu abdi ya bade masihan atas 100.000 kanggo mang tuh kan aman selamat gitu dari paharaman maka sah dianggo. Nah kartosnya lamun ayeuna dianggona jual beli meser bahasana meser jeung eta serenon nya meser jeung beli itu maka teu sah jual belina haram eta benda na dianggona. Salajengna etik deui geuningan ieu wal muradu jeung ari nu dimaksud bil jawajiku meunang di dinya pihadihi salasati dina ieu tilu asihatu eta sah. Maksud ayeuna jawad dina teh sah berarti nu teu jawadnya eta teu sah. Wa qad yusiru jeung terkadang mere nyaho naon qauluhu ucapan ki musannif ucapan ku musannif lam tusyahad tegasna mah lapad lam tusyahad bianaha kana saya kosna itu mana ieu teh bager biana kana saya kosna itu ainin goibah benda anu gaib teh in syuhidat eta lamun disaksi itu ainin goibah suma gobat tuluy eueuh itu ainin goibah indal akli dina nalikana akad anahu eta saya kosna itu be ya juju eta meunang itu be cara kieu topik teh meser misalkeun kulkas
Topik teh misalnya kulkas, ka toko kulkas. Ah geus. Kulkasna nu mana? Nu ieu geus. Kasaksi teh kulkas. Kasaksi eta mah. Tah terus ngan pas akadna kan ka kasir nya. Ka kasir. Akad misalkan si imangna teh, mangga kulkasna nya ke dianturkeun kulkasna mah geus eueuh teh heula misalkan. Geus transaksi we akad dipasieun atasna. Tuh pas akadna meskipun pas akadna jadi eueuh kan jual beli barang nu eueuh. Pan pas akadna mah kulkasna mah ka mana? Geus init geus eueuh dianterkeun. Nah itu mah menang sabab naon tadi da geus aya di kasaksi heula. Kartos teu? Nah itu mah bukan termasuk benda goib. Goibna ayeuna pas akad eueuhna pas naon? Eueuhna pas akad mah. Sabab tadi sama me akad teh katingali heula. Eta mah termasukna nya jual beli nu boleh nyata barangna aya tadi. Walakin mahaluha da jeung tetepina tempatna ieu jawaj. Walakin mahaluha da jeung tetepina ari tempatna ieu jawaj fi ainin eta tetepina benda. Fi ainin eta tetepina benda latagoyaru nu teu narima robah itu ain la tatagoyaru nu teu narima robah itu ain. Goliban dina galib-galibna goliban dina galib-galibna fil mudati dina mangsa fil mudatil mutakhallilati dina mangsa anu kasela-sela fil mudati dina mangsa al mutakhallilati nu kasela-sela baina ru'yati antara ningali wasyiroi jeung meuli baina ru'yati antara ningali wasyiroi jeung meuli naonnya benda anu pas ningali mah aya pas dibeli langsung beak bendana teh cara naon sing sok dagangan naon tah. Pas ditingali teh aya ieu teh. Tah abi ek masyarakat eta set eueuh we atawa meotan atawa naon atawa eueuh ngahilang eta benda teh. Nah cara meuli nu kitu itu mah teu meunang. Wayasihu jeung sah jadi kudu pas aya wayasihu jeung sah naon bae ungkul li tohirin jual beli saban-saban nu suci tuh meunang sah hukumna jual beli nu suci mung tapain nu bisa dialap mangpaat naon bihi itu kulli tohir mung tapain anu bisa dialap mangpaatan bihi itu kulli tohir mamlukin anu dipimilik mamlukin milik ulah ngajual anu batur itu teu dipimilik itu mah haram hukumna. Wasoroh aja ngajelaskeun sa musannif ki musannif bima pumiha dal asyai kana mafhum kana mana nu dipaham tina ieu pirang-pirang perkara fi qauli dina dawan musannif wala yasihu bayu aini najasatin teh tegasna malapad wala yasihu jeung teu sah naon bae nu aini najasatin jual beli benda anu najis naon bae aini najasatin jual beli benda anu najis wala jeung teu sah naon mutanajisatun naon mutanajisatin jual beli benda anu kakeunaan najis jual beli benda anu kakeunaan najis ropik ayeuna dagang kopiah na teh aya tai kotokan itu teu beunang dijual kudu dicuci heula kahomrin ari contona eta tetep sapertoskeun teh gelas waduh nin jeung minyak jual beli arak itu teu meunang waduh nin jeung minyak jual beli minyak wakholin jeung cuka mutanajisin anu najis keneh. Nah kudu kumaha tuh kudu dibersihkeun tina najisna heula wanawi jeung saumpamana itu homer mimatina perkara layum kinu teu mungkin naon tatiruhu nyucikeunana itu mah naon tatiruhu nyucikeunana itu mah wala jeung teu sah wala taon jeung teu sah naon bae ngajual perkara la manfaat teu aya mangfaat eta maujud la mangfaat teu bisa dialap mangfaat eta maujud la mangfaat teu bisa dialap mangfaat eta maujud pihi dina itu mah teu meunang dijual beli anu perkara nu teu bisa dialap mangfaat cara naon ka akrobin ari contohna itu saperti kalajengking barang ngajual kalajengking itu teu bisa dialap mangfaat wanamlin jeung sireum jual beli sireum teu bisa dialap mangfaat yang naon sireum wasabuin jeung meuli sato galak itu teu bisa dialap mangfaat layang pau ngan anu teu mangfaat itu sabu layang pau nu teu mangfaat itu sabu ari meuli sato galak anu mangfaat mah teu naon anu geus lineuk teh geuningan dijadikeun naon satpam si dogina paslun firribai wallahu alam sakitu heula jual beli nanti akan dilanjutkan lagi malam mudah-mudahan barokah manfaat al-fatihah. Nah, nanti malam itu tentang riba, tentang hiar itu adalah bolehna dikembalikan barang pilih
Hiar kan sok aya biasa nah hiar.